lamunku urang ditinggali bangunan sebuah rumah timimiti pondasi kemudian tihang kokoh kemudian pangrari kuda-kuda di luhur pangluhuran ngaranna sungsuhunan. Sungsuhunan eta bahasa Cina sunan dihijikeun di Jawa jadi sunan kapanggih ku urang Arab maulana kapanggih ku urang Iran Irak jadilah auliaillah waliullah kapanggih ku urang Karawang junjunan kan dia heula sakedeun sunan jadi bahasa Cina itu sungsuhunan urang Garut mah nyebutna suhunan suhunan teu make sungsuhunan dasar teu meureun Cina bentengnya ke Cina benteng mah sungsuhunan jadi di Bandung mah Bandung Garut Tasik suhunan dihijikeun di Jawa sunan. Jadi lamun eta imah geus aya sungsuhunan lengkap. Sebuah bangunan ketika geus dilengkapi ku sungsuhunan geus hasil maksud. Lamun urang ningali imah henteu ujug-ujug jadi imah dimimiti digali kemudian pasang pondasi selub naik kemudian jadi pangrari naik deui kuda-kuda kakarakung atawa terakhir ialah wuwung atawa disebutna teh eta teh lain wuwung sungsuhunan wuwungan. Jadi imah teh kokoh teh horeng kerjasama sehingga bisa katingali kokoh teh mun bangunanana kokoh buatan Belanda di pos Tangerang hiji bangunan nu ketika dek dirobah dibom get teu oyag-oyag acan. Kemudian eta jembatan pintu 10 ketika dibom teu oyag tapi jalan tol buatan urang mah boro-boro dibom teu diliwatannya ajur teu diliwatannya ajur wallahu alam sahanu salah. Iyalah bangunan lamun urang sakadar ningali bangunan atus sebuah bangunan tapi Kangjeng bisa nyontoan mukmin ke sebuah bangunan. Cek Kangjeng al mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dun. Mukmin terhadap mukmin deui teh seperti sebuah bangunan anu saling rojong nguatkeun nu hiji jeung nu hiji deui moal kuat ieu imah lamun eueuh tihangan tihang moal kuat lamun eueuh cakar kotokan cakar kotok moal kuat lamun eueuh pondasian
dengan kerjasama fondasi, tihang, angrari dan lain-lain sebagainya, jadilah sebuah bangunan. Ku Kangjeng kurang titah kos kitu. Mana anu dihareup pun berjuang, mana anu barisan kedua, mana anu barisan terakhir, mana anu layak jadi imam, mana anu layak jadi makmum, dihareup mana anu layak jadi muadzin, mana anu layak jadi di tukang. Geus aya ketentuan-ketentuanan ya syudu ba'duhu ba'dhan. Masya Allah, urah anu waladholin jadi imam. Kudu nu mantep, kudu nu bagus. Ieu mah ari makmum bagus babacana, ai iman waladholin kan teu bagus. Ari rakyat pinter, ari lurah bodoh kan teu etis. Ari rakyat intelek, ari camat ortodok kan teu bagus. Ari rakyat pinter membaca, ari bupati bodoh kan teu bagus. Tanu bantak urang milih presiden nu layak jadi presiden supaya yasudu ba'duhu ba'dun kuat. Urang milih gubernur nu pantas jadi gubernur supaya yasudu ba'duhu ba'dun. Milih lurah, bupati, lurah nu layak supaya yasudu ba'duhu ba'dun. Tama jauh teuing lah, urang milih pamajikan. Kudu nu yasudu ba'duhu ba'dun. Urang datang dipangimbrekeun ku cai panas. Ngeunaheun kan? Terenggeusan teh mah tangga. Tak kudu yasudu ba'duhu ba'dun. Ngeunaheun. Jadi pemajikan seorang istri berarti eta adalah predikatna seorang ratu yang tidak bertahta. Suami adalah raja yang diberikan kebebasan. Ini lamun salaki dibalik jadi ratu, ratu jadi raja. Iya modelnya ya. Ada contoh cukup di dia ayah kami. Masa ai pamajikan anu kieu banyak anu ngurutan. Tah ieu beres. Iya syuddu ba'duhu ba'dun. Kuat. Nah, lamun urang nyaritakeun tentang kekuatan Islam di dunia, urang geus eueuh nu kuat. Tinggal Indonesia doang sebab aya Habib Rozak. Habib Rozak ya lain lalagaan. La faidata. Aduh. Masya Allah. Jadi ieu kuari urang di Indonesia teh geus acak-acakan teu yasudu ba'duhu ba'dun. Sebab niatan anu geus saralah. Niatan jadi pejabatna geus lain rek jang urusan rakyat. Kiaina atuh geus hayang berkat melulu. Geus salah kabeh ge. Tina kesalahan-kesalahan urang berangkat baik pemerintahanana maupun kiai-kiaina otomatis dicobalah ku urang. Indonesia urang ieu keur aya dina kekhawatiran tetapi tetap urang ngadua mudah-mudahan Allah nang tayungan, Allah nyalametkeun, Allah mere ka urang ketenangan. Allah maca Habib Rozak tadi syai'in qadir. Allah mah qadir, maha kawasa. Nah,
awas aja kira-kira bae lalaki jadi bikang jadi lalaki iya ya syuddu ba'duhu ba'do lamun ku urang ditinggali bangunan sebuah rumah dimimiti pondasi kemudian tihang kokoh kemudian panglari kuda-kuda di luhur pangluhuran ngaranna sungsuhunan sungsuhunan eta bahasa Cina sunan dihijikeun di Jawa jadi sunan kapanggih ku urang Arab maulana kapanggih ku urang Iran Irak jadilah aulia illah waliullah kapanggih ku urang Karawang junjunan kan dia heula sakedeung sunan jadi bahasa Cina itu sungsuhunan urang Garut mah nyebutna suhunan teu make sungsuhunan dasar teu meureun Cina bentengnya ke Cina benteng mah sungsuhunan jadi di Bandung mah Bandung Garut Tasik suhunan dihijikeun di Jawa sunan jadi lamun eta imah geus aya sungsuhunan lengkap sebuah bangunan ketika geus dilengkapi ku sungsuhunan geus hasil maksud bangunan eta di samping kokoh tujuanana mun panas ulah kapanasan mun hujan ulah kahujanan ulah kabocoran etalah sebuah bangunan bisa pakai ngiuhan bisa pakai nganakan lain-lain sebagainya ialah sungsuhunan sebut sunan numantak ayalah gelar wali adalah sunan ternyata sunan eta horeng maha guru nu pangluhurna anu bisa sagala rupa nukut Habib tadi didongengkeun bari sahiber ngomong doang hiber pernah Habib ge hibernya sat aya nu ngajepret ragan iya kuari iya korban hiber korban hiber ya Masya Allah ya Allah ya Karim jadi aya gelar sunan teh adalah maha guru anu geus serba bisa sebab lamun ngan sakadar bisa misal ngan sakadar bisa penca doang julukanan teh sunan jawara ngan sakadar bisa mamaca doang ngarana Haji Pendi ngan sakadar bisa eta geus tepati bisa sakumaha neta lamun 10 bijinya na boga hiji biji sing ade engke tas acara ieu kula mah balik nyana engke bakal mamaca dipersilahkeun beusi deuk balik ge kumaha berkenan bae maha guru nu serba bisa ngaji fikih bisa tauhid mampu ilmu bilagah jitu di samping ngaji persyariatan peradaban ngaji keyakinan mampu melengkapi tina segala ilmu nyana bisa membuktikan dirina bisa kabakah sakicep sunan bisi aya nu ngaku-ngaku sunan di dieu bisi aya taekeun heula ka munara ragagkeun iku ari ambalaya persunanan ya
Persunanan Ambalaya di orang di Cisoka geus aya nu ngaku sunan. Di Cilongok Batu Rusdi geus sunan. Ngangkat sorangan nya nama. Geus teh mah lain Sunan Wali, suhunan. Sunan. Jadi lamun geus sagala rupa bisa, nah ieu ngaranna sunan ngan lamun geus bisa kos kitu moal kanyawa. Moal kanyawa. Geus bajuna atuh kadang-kadang nyana mah bunyan cumplang-campli. Kadang-kadang nyana jadi dagang bubur. Bohong. Bubur kacang hijau wali. Tuh, gua nemen cincin bener mana sebenarnya. Banyak itu cincinnya. Ya nama make kaca hideung mun aya awewe abeh teu kanyawan neuleukeun. Sunan ngaranna. Satu ketika Syahabi Yazidil Bustami anu geus jadi sunan. Geus jadi kutubul aulia, murid di mancanagara. Geus diakui sebab dia nama ilmu naon bae ge bisa. Ilmu naon bae bisa. Di antara keistimewaan Syekh Abi Yazid Al-Bistami ketika muridna ngahayal hayang boga imah. Muridna ngahayal hayang boga imah. Cak guruna ieu murid aing kunaon haju hayang boga imah. Kulantaran tagoyur pikiranana. Wah, ieu bisa turun kawalianana. Ditunjuk hayang di mana maneh boga imah. Ditunjuk hayu hayang boga imah, abeh aya ketenangan jiwa maneh. Tunjuk hayang di mana? Cenah kula mah di dieu bae deukeut masjid ieu abeh tentrem. Padahal boga imah can puguh tentrem. Encer puguh. Emang tentrem terletak pada imah lain. Emang tentrem terletak pada kendaraan lain. Lamun eta tentrem dina imah jeung di kendaraan atuh di santiong nu sugih meureun tentrem. Ya ternyata beuki kalut malah tilok salat. Malah nu sok salat mah anu imahna reod. Tah cek nya imah teu boga naon teu boga imah mending salat. Tah mantap mending boga imah teu mending nu reod. Sia mah reod embung Pak. Boga imah ngan hayang doang. Hajur salat tilok. Salat bawa sok ngan khusu nu tilok. Gak masalah guys, tetep ka sorga. Ngan angel. Ka sorga. Angel. Tah, begitu dituduhkan di dieu bae kula mah ya. Geus peureum maneh peureum. Peureum. Langsung ku Imam Abi Yazid Al-Bistami tepaktan plek ngawujud imah sakumaha sakahayang murid. Masya Allah. Iyalah sunan. Betek eta sunan-sunan ampel, sunan Kalijaga dan sunan-sunan anu lainna emang teu mampuan mampu. Ngan atuh deuk danaon han jauh tujuan. Lantaran eta kubungah muridna boga imam Masya Allah. Ngan teu sujud doang ka guru. Wah, atuh jana imah-imah di dinya. Nyana kieu bae ka imah, indah amat ceukna ieu imah, nikmat amat ieu imah. Ku ngeunah-ngeunaheunana neuleuh imah dunia kan. Salat subuh teu berjamaah. Salat subuh tuh cek guruna nu tadina mun boga imah majana tenang. Tapi ternyata barang boga imah mah nyana ku kaindahanana bae ge haju teu berjamaah. Ai deurus ai teu berjamaah doang mah ieu mah kakarak deuk boga duit doang teu salat. Deurus teu berjamaah. Jadi ditinggali ku guruna sapoe dua poe, seminggu dua minggu lantaran bunga boga imah. Berarti kan tagoyur teh teleungit. Ternyata ku imah teh leuwih acak-acakan. Nu dikira-kirakeun bakal leuwih yakin ka Allah ternyata turun. Akhirna dipanggil deui muridna, "Kade.
wayana sia balik deui ka asli namanya ditiup deui ku guruna fuh eueuh deui tah ieu mah eueuh deui eta ieu mah tah eta sunan tah na kulantaran urang mah henteu boga guru jeung eueuh nu kos kitu dieuweuhkeun ku Allah langsung aya nu ku gempa dieuweuhna ku Allah Aceh aya nu ku tsunami Aceh aya anu ku banjir Lombok Garut eta ge sarua sakiceut eueuh masyaallah eta mah deres ieu mah aya nu ninggalkeun imah langsung lantaran diusir ku nu kolot aya ku ari jelema mah ditujuhkeun Olah coba-coba Allah coba-coba nyin sorga di dunia kita kan dek kawin dia teh bangsa nyin sorga ternyata jahanam nu aya mun can bisa lu sok kaju seri Habib ge ge korban nyandungnya na geus anak be ambalaya masalah sih cak urang uban balah cak nya masalah keistimewaan seorang sunan begitu lempangnya pas aya gang di ditu aya anjing Syekh Imam Abi Yazid Al-Bistami minggir anjing liwat minggir protes kabeh murid mama atuh paneta mah anjing ku anjing bae ge ko minggir emang mama sieun ka anjing an wali malah khaufun alaihim wa lahum yahzanun cek Habib Rozak oh kok bisa minggir sih pancena ari wali boro-boro ku anjing ku maung teu sieun ku gajah teu sieun malah gajah jeung maung orai nu sieunana tapi mama ku anjing we ge mani mepet kitu bangun sieunun maneh mah teu kaharti dumantak kula minggir anjing ti jauh kene geus ngomong ku maneh makan teu kadenge tuh sunan mah bisa ngadenge bahasa anjing sakumaha kula bisa ngadenge ka bahasa nu ditukang kalau yang kula nyaho ye wari serempak kabeh lapar ieu bahasa atuh kanyahoan bahasa geus buku lain-lain mah nyaho lah pokona ieu nyaho itu ge nyaho tuh bahasa hatena nyaho ieu nyaho urang geus moal bisa ka insyaallah koma Habib Rozak ieu mah nyaho jasa ieu mah ieu mah nyaho jasa zahiran wa batinan eta mah keur galayang di mana pikiranana atung geus teu pugu nu disalahkeun Jokowi bae gara-gara Jokowi cenah dagang teu maju pugu keur memeh Jokowi gitu maju kunaon nyalah-nyalahkeun Jokowi nyaho nama maksudna kahayang jeung pendapatan teu sesuai mantak nyana sok bengong kieu mun teu digebrak ku pamajikan mah heuh ternyata cek Imam Abi Yazid Bistami eta anjing teh ngomong ka kaula Masya Allah kageteun kan murid ke emang ngomong nantu mantak ge ulah sok sambarangan dijauh keneh anjing geus ngomong hampura mama kula nyaho mama teh wali tetapi sing hade lantaran kula jadi anjing teh emang kula hayang teu hayang anjeun emang jadi wali teh hayang jaloba nu hayang jadi wali aing teu mah henteu bae anjeun jadi wali digerakkeun ku Gusti Allah boga kamuliaan endang Allah boga keagungan endang Allah kulantaran anjeun teu ngaku kana kamuliaan jeung keagungan anjeun jadi agung ketika ngaku kemuliaan jeung keagungan moal mulia jeung moal agung lepaskeun kemuliaan jeung keagungan jadilah agung ai kula emang hayang jadi anjing ya henteu
Allah nu ngajadikeun kula jadi anjing ketika anjing deuk diasupkeun ka sorga milu jeung ashabul kahfi atuh jak asup ka sorga nu mantak hormati anjing ti jauh kana sabi ajidan geus kieu urang mah pan mun aya anjing yo awas yo woi awas anjing wow aya nu bogana tuh nu bogana mah jelema geus kieu bae teu kaharti bahasa-bahasa hewan teu kaharti bahasa-bahasa jelema mentak timbullah urang mah penghinaan sesama manusia timbullah urang teh saling memojokkan mendiskreditkan saatna kuari organisasi Islam jeung Islam saling ngejek kuari mah partai ieu jeung partai ieu saling ejek kiai ieu jeung kiai ieu saling ejek padahal tadi teh kapan al mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan dengan timbul teu paham maka terjadilah seperti eta untuk memahami eta diperlukan seseorang urang eueuh tokoh hiji bae di Indonesia eueuh Idham Khalid baheula eueuh mantan muinu baheula sakara mantan muinu baheula waduh sia mah baru teh hanas dibawa Buya Hamka eueuh Gus Dur hiji di Indonesia oyag-oyag malah menyalahkan dengan adanya Gus Dur seakan-akan dibuka perfitnahan lain gitu Gus Dur mau membuka untuk pinter nah tungtungna kan kuari seperti iyalah saat na kuari urang kudu membenahi diri sendiri kula mangan sakadar sing hade ieu geus di ujung lain nyingsieunan tapi urang prihatin jeung ikhtiat hati-hati yang lain lalagaan lantaran geus lain rahasia nu semestina yasuddu ba'duhu ba'don tapi ternyata organisasi Islam jeung organisasi Islam ngadu aya propagatorna sehingga diadukeun tah ieu hati-hati tokoh jeung tokoh lain yasuddu ba'duhu ba'don partai geus jelas jeung partai biang keladi tama kejahatan sebab selama ieu terus-terusan ku ayana partai urang teh diombang-ambing kiai nu tadina boga santri jadi henteu kiai nu tadina kapake ngajina jadi henteu gara-gara ngadahar duit partai gara-gara ngadahar duit pemerintah nah lamun baheula urang gagah di zaman Belanda kiaina prihatin kuari urang geus diukur ku musuh moal aya kekuatan sebab urangna beteungna ngadaharna sarua jeung bacokok itu apa sih bacokok sarua nyana itu bacokok tuh batak iyalah satu contoh kekokohan rumah diperuntukkan kemanfaatan untuk berteduh ketika rumah tersebut nyaman nikmat orang berteduh mukmin ketika yasuddu ba'duhu ba'don ieu nu dihandap bakal nyaman berteduh nikmat masyaallah karim lamun sunan geus ngarti kana bahasa-bahasa hewan sunan ngarti ka bahasa-bahasa tangkal kayu sunan bahasa-bahasa komo bahasa-bahasa anu lain gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hanya sekedar bahwa urang hirup kuari geus bener-bener mun diteliti hadis-hadis Kangjeng Nabi tentang perfitnahan urang geus dincak dina berbagai fitnah maka sing hade urang babarengan ngadua mudah-mudahan orang kabehan ditangtayungan ku Gusti Allah dilindungi ku Gusti Allah dirahmatan ku Gusti Allah diberi katentreman ku Gusti Allah kembali hatena menuju ridho Allah Subhanahu wa taala para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah sebuah rumah nu kuari ku urang di walimahan
kemudian atuh pun adi istrina nuju ngandung mudah-mudahan disalametkeun ahli-ahli kubur mudah-mudahan dijait ku Gusti Allah tina berbagai kesalahan jeung dosana sehingga aya dina naimul qabri urang kabehan hadir di dieu khususna umumna muslimin muslimat mudah-mudahan husnul khotimah sakitu bae Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.